Para mitra urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung. Ieu dongeng karangan Kiliksa ti karaos ayeuna nincak bagian ke-41 we para wargi sadaya. Di bagian ke bagian ti episode ka episode mugi-mugi we para mitra urang salamina aya ginanjar kawilujengan, salamina keing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga atuh dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kiliksa urang teraskeun. Ari anak gajah naon cenah Cemang Jaya menel. Aduh, gojos itu ogungna anakna namina menel. Leutik ai mena samenel segede naon teh. Ayeuna sobat samenel alis pisan warna sakedik pisan. Namina samenel gitu nya. Janten anak gajah menel terlebihnya padahal badag gajah. Padahal badak gitu. Nah, disebut menel atuh. Atas kitu we sepuh urang kapungkur anu ngawitan pisan nyaeta para mitra merengaran gitu. Urang makan kantu nampi we kitu para mitra. Nah, urang rek naon teh ngadamal deui istilah sanes. Wah, cenah Mang Jaya anak gajah da ieu mah naon kitu nya. Wah, ngatunya ngakeuna tiasa mah para wargi. Maka Kasarung Kasayang Maung karangan Kiliksa dina bagian ke-41 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun di dongeng enteng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kiliksa. Dongeng ieu para mitra sadaya mung saukur hiburan. Janten sateacana dongeng dilajengkeun bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten kumargi ieu teh sanes dihaja para wargi sanes ngahaja nyebat para wargi sanes dongeng saleresna sanes mung saukur dongeng karangan wungkul kitu. Fantasi mun fantasi teh ciciptaan gitu. Mangga wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung. Mangga para mitra sadaya lenyepaneun urang sadayana. Yen geuninganan mulia keneh manusa tibatan jin setan sareng sajabina. Buktosna bari teu katingali mangga urang lajengkeun. Sabada siluman buta Biluman buta hejo mere kaputusan atanapi mere vonis kabasuri katut ka aki giri cakakak harita ge manehna nyarita deui. Syukur giri. Soal paminta urang manusia nu geus poho kana dirina ulah salempang ku aing tangtu bakal dicumponan segala rupa kahayangna asal kudu tunduk kana kahayang aing tah geus sakitu wae keur anjeun magiri ayeuna aing rek nanya ka si Jereng Keneng kumaha hasil pagawean maneha sok geura laporan ka aing Jereng Keneng cek Prabu Anom Loka Wisesa bari matana molotot ka jin Jereng Keneng nunyeun kaributan di lemur Cikarancang. Malah harita si Sarim meuni colohok bengong bakat ku hayang sidik kana rupa si jin Jereng Keneng teh. Beurang geus teges tetela. Si Sarim noel ka Aki Somad. Sanggeus Aki Somad ngalieuk tuluy si Sarim nunjuk ka jin Jereng Keneng. Bari metakeun gagaro kawas nu kaalaman ku anakna. Aki Somad meuni unggut-unggutan bakat ku kaget. Lantaran ku si Aki Somad kahartieun maksud si Sarim. Tapi teu katutuluyan silih toel. Jeung silih unggeukan lantaran hati harita jin Jereng Keneng geus mimiti laporan. Atur sumangga Gusti Prabu. Isim abdi atas nami jin Jereng Keneng bade ngalaporkeun sagala rupi hasil pada malan isim abdi. Kahiji, sakumaha parentah ti Gusti Prabu sadaya, ingon-ingon basuri parantos dibubarkeun tina kanangna. Kadua, isim abdi parantos hasil ngawur-ngawurkeun bibit panyakit nu bakal ngagenjleungkeun sapangasil lemur Cikarancang. Nanging kanggo tahap mungaran name diaburkeun panyakit ateu kanggo ngaganggu anak manusia. Sapami tahap mungaran nyugemakeun tangtos bakal disusul ku tahap kadua kanggo ngawurkeun bibit panyakit nu bakal terap ka kolot-kolot. Namun prayogi kauninga ku salira Gusti Prabu salangmi abdi ngajalankeun tugas ampir-ampiran menak bahaya nu bakal ngagagalkeun kana kapala Gusti Prabu. Sakitu laporan ti jisim abdi atas nami jin Jereng Keneng. Abdi ngaturkeun nuhun ka Gusti Prabu anu parantos maparin kapercantaran ka abdi. Cek jin Jereng Keneng bari cong nyembah.
nurutan aki giri tapi teu bari ngeluk ieu mah dangah bangun gagah rasa maneh geus hasil gawe teu beda jeung nu meunang perang. Prabu Anom Lokawisesa pok nyarita. Jarang geneng leneng. Pangabakti sia ku aing katarima kalayan kurang kabungahan deuleu. Lantaran sia geus nyebutkeun ampir-ampiran manggi bahaya nu matak gagal kana kayang aing. Jadi hati aing nu satadina rek bungah kalah sabalikna. Sok bejakeun ku nyani. Ayeuna keneh teu kudu ngadaguan lowong batur, caritakeun jareng keneng. Naon sabab-musababna nu matak anjeun manggi bahaya. Cek Prabu Anom Lokawisesa bari molotot. Sumangan Gusti Prabu, kieu lalakonna teh Gusti. Cek Jin jareng keneng bari darak-dak nyaritakeun pangalaman waktu di Boro ku si Sarim jeung si Otong katut Mang Haris. Barang ngadenge laporan ti Jin jareng keneng. Raja Siluman Buta Hejo meuni keuneuk beungeutna lir beusi atah meuleum. Huntu kakerot nahan amarah bari panon bolotot ampir keluar kabeh. Napas ngahegak sarta dada kaciri tulu naik. Gonok laki lok-lokan jiga nu keur neureuyan ka keuheul. Barang Jin jareng keneng geus tamat nyaritana. Jung si Raja Siluman Buta Hejo nangtung bari kegejret. Nenjeragan ubin bari nulak cangkeng. Rieg. Buru pot kemang nu dipipir pilar ragrag ku euneur. Para punggawa kerajaan Tinggurubu greuwas nempo rajana ngamek. Malah si Sari meuni murungkut bari hantam noelan ka Aki Somad. Tapi ku Aki Somad diantep wae teu dipalire. Sedang Jin jareng keneng nu awakna panghideungna ngadadak kulitna jadi bodas bakat ku sieun jeung soak. Ari sang Raja Buta pok nyarita bari tetep nulak cangkeng sorana ngagerenggeng beuki geueuman. Matak paeh ngadadak pikeun boga panyakit jantung. Malah para punggawa meuni nyarocokan ceuli. Jareng keneng. Saha manusia nu geus wani ngahalangan kana kahayang aing ha? Nyaho henteu ngaranna ha? Waduh. Hanya kasul. Jisim abdi teu terang kana ngaranna. Nanging saupami jisim abdi diparengkeun tepang sanaos ira bae sareng di mana bae tangtos bakal apal Gusti Prabu. Kedah kumaha salajengna Gusti Prabu? Gampang. Keur saterusna tapi aing rek nanya di ka maneh jeung keneng. Aya sabaraha urang manusia nu kurang ajar ha? Sun aya tiluan Gusti Prabu. Nu kahiji parantos kolot samalih upami di podaran parantos meujeuhna. Ari nu kadua ngaranna ngarorak keneh nanging kawani ngaluhuran nu kolot kitu Gusti Prabu. Wah ngan saeueuh ti katu tiluan mah ha. Da ayeuna dengekeun ku maneh jeung keneng. Aing rek mere tugas sakali deui pikeun dilaksanakeun ayeuna keneh atawa peuting engke. Cep. Prabu Anom Lokawisesa eureun heula nyaritana. Gek diuk deui dina kursi. Bari menerkeun makutana nu rek murag lantaran tadi basa gagejelig ka endageun. Rada ngagigir. Rada nyangigir. Teu lila pok neruskeun deui caritana. Urang teruskeun jareng keneng. Peuting engke maneh kudu init ka lembur Cikarancang. Sarta sakabe anak buah maneh kudu diwuwuh deui ku rupa-rupa pangabisa. Ari maksudna sangkan teu teurak ku pangawasa manusia nu luhur elmuna. Sajabati kitu, maneh kudu ngajaga eta lembur beurang peuting sakan teukat incak ku hiji jalma nu ngaran si Itok. Lantaran eta manusia bakal mawa mamala ka bangsa sejen. Ka bangsa anjeun sakali deui kula titip kade lembur Cikarancang ulah meunangkat incak ku ngaran si Itok. Sakitu jareng geneng. Subangga ku jisim abdi bakal dilaksanakeun deui. Nanging hatur punten murgi salira Gusti Prabu kersa masihan keterangan. Naon margina ngaran si Itok teu kenging ngincak lembur Cikarancang. Sareng naon tugas abdi sajabi tinggal jaga lembur. Heug ku aing rek dibejakeun. Tapi ari satadi nama ieu teh mangrupa hiji rahasia teu meunang dibejakeun hareupeun manusia. Tapi kulantaran manusia nu aya di dieu hiji moal bisa balik deui. Nu hiji deui nyata si Giri manusia kapercayaan aing minangka tangan kanan. Moal bisa ngucah ngaceh Rusia. Jadi ku aing dianggap eueuh we. Dengekeun ku maneh jareng kenang. Pangna manusia nu ngaran si Itok teu meunang nincak Cikarancang. Lantaran eta manusia mawa hiji barang nu matak ngaruksa ka bangsa jin saperti maneh. Sajabati kitu eta barang bakal sanggup ngaleungitkeun panyakit nu aya anu kusia diawurkeun peuting tadi. Eta barang teh ayana di manusia nu ngaran si Itok. Matak si Itok teu meunang nincak Cikarancang.
serta kumaneh kudu dijaga sangkan kanyahoan di mana si Itok datang ka eta lembur. Ari tugas nu sejen deui, maneh kudu ngawurkeun panyakit pikeun ngageringan kolot-kolotna. Lamun sakabeh tugas geus dijalankeun, nu ngajaga lembur cukup kuduaan. Ya. Dina sapeuting sapoe sapeuting, kaharti ku sia leuneng. Cek Prabu Anom Lokawi Sesa bari molotot ka Jinjereng Keneng, nu dilandih ngaran si Leuneng. Hari Jinjereng Keneng can wakane malan jiga nu bingung. Manehna kalah ngahuleng mikiran ceritaan Raja Buta. Sedang si Somad jeung si Sarim menicuring hak ngadengi carita si Raja Buta. Malah bakat ku bungah si Sarim mah hayo noelan ka Aki Somad. Bari nyerenge seuri teu lilapok Jinjereng Keneng ngajawab semu hoream. Gusti Prabu, ari kahartos nama kahartos da tugas teh. Nanging kedah kumaha ngajalankeunana saupami kaparengan penak sareng si Itok. Margi upami kitu carana tangtos di sim abdi moal kiat ngalawan ka si Itok. Kitu Gusti Prabu. Gampang leuneng soal kitu mah. Dasar sia mah keur leuneng keur lieur. Nu kitu wae teu kaharti ku akal sia. Gunakeun pikiran sia. Keur naon sia jadi kepercayaan aing tukang ngawur-ngawurkeun panyakit? Lamun sia kabeneran papanggih jeung ngaran si Itok, gancang laporan ka aing. Tangke nu bakal ngahareupan aing sorangan. Atawa sanajan si Itok nepi ka nincak lemur Cikarancang ge, teu matak rugi lantaran memang maksudna ngaganggu Cikarancang teh pikeun ngeupanan si Itok. Sabab tangtu ari ngahajaneangan si Itok mah hese deuleu tah kitu Jeneng Keneng. Cek Prabu Anom Lokawi Sesa nerangkeun siasat ka Jinjereng Keneng. Sarua we jeung nerangkeun ka Aki Somad. Lantaran diteangan ku Aki Somad nya perkara eta pisan. Ari Jinjereng Keneng pok nyarita bari unggut-unggutan minangka tanang ngarti. Kumaha Jeneng Keneng sia? Katos upami kitu mah Kangjeng Gusti, janten nyebarkeun panyakit di lemur Cikarancang teh kaum mancing si Itok. Margi naon barangna nu tiasa ngaleungitkeun panyakit damelan Gusti Prabu teh. Nanging naon kinten-kinten barangna Gusti Prabu? Teu pira. Barangna mangan saukur cucuk lanak bodas. Tapi eta barang kacida ngabahayakeunana ka urang. Eta barang kacida mujarabna. Teu kudu diiklan-iklankeun ge eta barang mah geus bisa ngubaran panyakit nu disebarkeun ku aing deuleu. Ngan ari pikeun si Itok mangruja hiji kakuatan pikeun ngajaga dirina. Jadi salah sahiji syarat supaya kekuatan si Itok leungit, kudu bisa ngarebut cucuk lanak bodas si Itok. Kitu Jeneng Keneng. Oh, sumuhun kahartos pisan ayeuna sun. Sumangga sadaya kapalai Gusti, dangtos ku jisim abdi dilaksanakeun. Rampung dauh titas pangandika jisim abdi seja amit mungkur sun. Cacing Jeneng Keneng bari cong nyembah terus nangtung lalaunan. Leos ningalkeun tempat merbayaksa. Ari Raja Buta Hejo nyarita deui ka Aki Giri. Giri, ayo geura balik si anjeun. Lantaran sakabeh babademian geus rengse. Kade poho amanati kula. Ya? Lamun sia poho amanati kula, ulah samad kaniaya sia. Unyuk sumaangga Gusti Raja. Disim abdi ge seja amit mungkur ti salira Gusti Raja. Kalayan segala rupi nu parantos disaurkeun ku salira tangtos ku disim abdi bakal diperhatoskeun pisanun. Sumangga wilujeng kantun Gusti Raja. Cek Aki Giri bari cong nyemah bari dadepongan. Anu harita terus munur lalaunan geus jauh ka karanangtung serta terus ninggalkeun karaton. Basuri harita aya nu mawa ku hiji algojo nu kapapancenan tugas pikeun ngurus tahanan. Sedang Aki Somad jeung si Sarim geus arinit ninggalkeun karaton bareng jeung Jinjereng Keneng tadi. Teu lila duanana geus tarpi ka wates nagara Siluman Buta Hejo jeung nagara manusia. Sanggeus aya di hiji tempat nu jauh jeung karaton. Gek Aki Somad diuk dina taneuh dituturkeun ku si Sarim. Sanggeus dariuk para mitra sadaya. Terus Aki Somad mapatkeun di jampe pamake. Barang geus tamat, hiuk angin ngagelebud tarik pisan. Reup si Sarim jeung Aki Somad peureum. Bari nahan napas, teu lila jep angin jempe gancang duanana bareunta. Ana breh tetela geus aya deui di jero guha. Sarta teu micieun waktu. Terus si Somad, ambutna Aki Somad jeung si Sarim
Arit ningalkeun eta guha. Gancangna carita para mitra. Si Sarim jeung Aki Somad geus jarauh ti guha. Malah Gunung Susuru geus teu katempo deui lantaran harita Aki Somad can waka nyarita kitu deui si Sarim. Duanana jarongjon leumpang ngajugjug deui ka lembur Cikarancang. Lumakuna teu beda waktu keur tadi ini. Sanajan leumpang jiga ngalengkah biasa tapi ari jalan nu kaliwatan mah sakali ngalengkah teh aya kana 100 meterna. Atuh teu matak heran lamun datang ka Cikarancang gancang pisan. Malah samemeh panon poe mengok ngulon Aki Somad jeung si Sarim geus tarepi ka lembur Cikarancang sarta langsung ka imahna Palebe. Naon sababna pang Aki Somad ngagunakeun gerakan nu sakitu kesitna? Ieu teh lamun dina gerakan silat mah para mitra. Gerakan kidang kancana anu kacida pisan luhungna jeung ieu diterapkeun ka si Sarim ngan saukur diterapkeun waktu harita wungkul teu bisa dipake keur satutuluyna. Barang srog ka imah Palebe, duanana teu hese uluk salam lantaran harita diburuan imah Palebe keur ngariung jiga nu marasamoan. Malah bak anu kasebut sesepuh lembur ge kabeh araya. Barang Aki Somad jeung si Sarim daratang Palebe curinghak ngabagiakeun nu anyar datang. Uluh, aturan wilujeng sumping Aki. Kumaha parantos kenging pilanongeun teh Ki? Cek Palebe ujug-ujug nanya kitu we. Bakat kutis sabar hayang buru-buru nyaho kana hasilna. Ari Aki Somad sanajan capek ge gancang ngajawab. Atur nuhun Palebe. Aki teh enggal-enggal dibagiakeun kalayan somea. Nanging punten ari perkawis pilanongeun mah moal wakat tiasa disangamkeun ayeuna. Jalaran kedah medar heula lalakon nu kaalaman ku Aki sareng si Sarim. Dah kulantaran kitu hapunten wae, mugi Palebe sabar heula sakedap. Jawab Aki Somad bari gek diuk dina tungtung golodog nu rada lowong. Lantaran harita teh ngariung lain saeutik dariukna di mana bae di jero imah mah teu cukup. Aduh, leres Aki. Apunten we abdi teh teu sabar ieu tuda duh. Atuda kumaha ieu hoyong terang pun anak enga cager deui Ki. Mangga calik dilebet atuh ulah digolodog Aki. Mangga dilebet supados teu kaganggu sareng urang sakantenan ngaleueut geura. Datang tos capek Aki teh. Cek Palebe bari terus ungah katapas. Ari nu dariuk dina bang barung harideng tarurun kaburuan terus ngariung jeung pada baturna. Kalacat Aki Somad jeung si Sarim arungah katepas. Teras dariuk dina samak nu geus disadiakeun. Malah geus nyampak cairu segala rupa. Jeung dahareun sanggeus dariuk pok Palebe nyarita deui. Aki, kitu deui kajang Sarim. Sateu acan nerangkeun atanapi ngadadarkeun pangalaman salami milari lanong. Langkung ti payun meninggal eut heula sok jang Sarim ulah isin-isin. Cek Palebe bari ngadorongkeun piring nu dieusi beuleum ketan ka si Sarim. Duh, eta beuleum ketan para mitra. Waas lah. Urang teraskeun. Ah. Teu aya isin ari laparan Palebe lah. Mangga ieu beuleum ketan lah bakal disampurnakeun ku abdi. Sok inggal eut heula lah. Kudu ngobrol mangke upami beuleum ketan parantos sampurna. Cek si Sarim bari kop kana beuleum ketan sakeureut. Am dihuapkeun giat pisan. Camuil lak diteureuy. Oh, sok geura ngopi ka dinya ujang. Da memang capek jeung lapar Aki gejang. Tapi ulah rusuh teuing barang dahar teh jang Sarim bisi kabuhulan ke. Cek Aki Somad bari gap kana gelas nu dieusi cai ente. Geus kitu regot tarap tipisan Aki Somad mah dina nginum. Salse ari kolot mah. Sanajan sakumaha hanaangna oge teu ieuh dibarengan ku nafsu nginum teh. Malah ngan saukur saparapatna nu beak. Sedang si Sarim mah beda deui. Cai enteh sagelas teh kurang kene. Gancang gelas kosong dicician ku Palebe nepi ka pinu. Si Sarim atoheun pisan nempo Palebe hideng. Pok nyarita bari ngosom. Da keur ngadahar ketan teh. Wah. Uluh atuh nuhun Palebe. Nah, katampi pisan yeuh. Isim abdi. Cek si Sarim bari kop deui kana gelas. Nu geus pinuh ku cai terus diinum ningalak-lak. Dicicikeun kabeh kana ti corona. Palebe jeung Aki Somad bati gorogodeg nempo kalakuan si Sarim. Teu lila pok Palebe nyarita deui. Syukur jang Sarim ari katarima mah.
sok we sing wareg kadinya ngopi teh ngarah dina ngadongengkeun lalakon nu kaalaman teu mopo lantaran anu ngadaguan hasil perjuangan Jang Sarim dekat Cidalobana dan ukur ngariung di buruan teh kabeh ge narunguan Jang Sarim teh kitu deui ka Aki mangga sing kenging ngaleutna ki cek palebe bari ngareret ka Aki Somad anu harita keur ngajemprak sila bari ngusapan jangot atuh gancang ngajawab ka Aki Somad teh ngajawab parantos cekap Aki mah palebe sabalih ka capek Aki parantos leungit dah kumargi kitu supados pasoalan enga-enga rengse mangga urang ngawitan medar oleh-oleh ti nagara siluman cek Aki Somad bari terus nginum heula sargot ari palebe pok ngajawab leres atuh Aki mangga ku abdi bade di Bandungan sadaya kasauran Aki samalima jisim abdi sareng sadayana para saderek nuju ngariung teh ngantos kasumpingan Aki da kumargi kitu mangga geura saurkeun ki cek palebe bari ngisediukna mere tempat ka baturna lantaran harita sakur nu araya di luar menipah heula-heula arasup katepas pada hayang deukeut jeung Aki Somad sanggeus sarerea marinang tempat pok Aki Somad muka carita syukur atuh palebe ari kitu mah ngan samemeh Aki medar masalah piubareun leuwih ti heula Aki terek nyaritakeun sagala rupa nu kadengi jeung katempo ku Aki salila aya di nagara siluman tah sareng sena ngadadarkeun perkara eta kakara urang ngabadamikeun masalah piubareun nu garering ari sabab kadatangan Aki ayeuna teu bari mawa ubar tapi dengan membawa meja wungkul sok Bandungan ku sarerea cek Aki Somad bari darak-dak mimiti nyaritakeun pangalaman salila na tamu ka nagara siluman buta hejo sakur nu kadengi jeung nu katempo kabeh ge dicaritakeun taya nu kaliwat sakabeh nu ngabandungan manipating polohok bakat ku kaget jeung heran ngadenge lalakon Aki Somad teh pang-pangna dina palebah ngabandungan soal Basuri sakur anu haladir meni cruk cerak harita silih rered jeung bada baturna sanggeus tamat nyaritakeun pangalaman pok Aki Somad mungkas dongengna tah sakitu nu kaalaman ku Aki teh jeung Jang Sarim teh jadi kasimpulanana piubareun ieu lemur teh kudu ku cucuk lanak bodas nu ayeuna aya di Mang Ito tapi kan meunangkeun eta barang teh sok we ku sararea badamikeun lantaran Aki mangan saukur ngajalanan wungkul sangkan palebeh sapara kanca teu nolog teuing tapi sok sanajan kitu lain hartina Aki moal mantuan kana ieu pagawean ngan pikeun neangan angaran Mang Itok Aki masrahkeun ka nu ngarora jeung nu jag-jagwa ringkas kitu maksud Aki teh palebe cek Aki Somad bari netep ka palebe asararea nu hadir ge meuni barang nareuteup seukeut kana beungeut palebe ciga nu hayang nyaho pisan kana naon nu bakal dicaritakeun atawa dikecapkeun ku palebe sanggeus narik napas panjang pok palebe ngajawab nyarita salse bangun tenang taya karingrang Aki naon rupi nu parantos disaurkeun ku salira Aki sadayana kahartos pisan ku abdi teh nanging sateu acana ngabadantenkeun perkawis cucuk lanak bodas langkung dipayun jisim abdi atas nami sadaya warga kampung Cikarancang sejang haturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ka salira Aki atuh salajengna sagala rupi kasayan manah Aki teu kinten katampina ku jisim abdi sareng sadaya warga Cikarancang taina mamangga urang ngawitan ngabadantenkeun perkawis pitumaleun kanggo ieu lembur nanging langkung tipayun bade tumalaos heula ka salira Aki upami cucuk lanak bodas parantos kapenak kumaha carana nganggona sakitu heula Aki wari perkara eta mah gampang palebe lamun eta barang geus kapangi sarta geus kapimilih ku urang sararea cucuk lanak teh urang ruang di jalan ngolecer nu deukeut ka lembur tak kitu atur nuhun atuh Aki salajengna kumaha upami cucuk lanak bodas teu kenging dinten ieu mangkaning saur Aki tadi jinjereng keneng teh bakal datang deui wengi engke cobi abdi pasihan katerangan supados regreg mayunanana ceuk palebe bangun ka cidahariwangna
reknyang harupan peting lantaran kudu ngalaman deui kawas peting tadi waktu imahna dikurilingan ku jinjereng keneng itu mah sarerea meniting rarenyag asa diingetan Ari Aki Somad pok ngajawab pertanyaan Palabe Ari perkara eta mah rek jadi pikiran Palabe lantaran Aki getang tumua cicingeun dina nyang harupan jinjereng keneng mah samalah Aki sadia cicing di lemur salila can aman pisan mah tah kulantaran kitu mending buru-buru we teangan cucuk lanak bodas sok geura banabikeun ayeuna kene mengpeung beurang sabab leuwih gancang bakal leuwih hade sarta kaayaan lembur bakal tereh aman cek Aki Somad bari ngareret ka sakur nu haladir watur nuhun atuh Aki mangga ku abdi bade dilaksanakeun ayeuna kene yang Otong Ari Mang Haris di mana cek Palabe bari ngareret ka si Otong anu di pojok si Otong can kaburu ngajawab lantaran kapiheulaan ku Mang Haris nu kabagian diuk di luar di dieu kuring Palabe cek Mang Haris bari jung nangtung terus nolol tina panto Ari Palabe pok nyarita deui pindah calikna ka dieu Mang Haris urang badan keun perkara pitumaleun lemur nah becalik di luar atuh Mang Haris para mitra sadaya harita teh ti luar ge tuluy nangtung maksud maneangan tempat barang Mang Haris geus nangtung terus ka ciri aya jalan nya manehna seseleke asup ka jero sok sanajana seseleke kana sela-sela nu dariuk pasedak-sedak kapaksa nu sejen ge ngerek diukna keluar Ari Mang Haris ge diuk di jireun Palabe gampang ngobrol ari geus deukeut mah ayeuna kuring rek nanya ka Mang Haris Ari Mang Haris ngupingkeun cariosan Aki Somad atawa henteu cobi waler samemeh neruskeun badami teh Ari Palabe naros kitu atuh puguh we bujang-bujang cariosan Aki Somad telah cariosan Jang Sarim ge ka Bandungan ku kuring teh margi ti sasumpingna Aki sareng Jang Sarim kuring mah teu tebih ti dieu ari kitu kumaha kitu Palabe ieu geura Mang Haris lamun Mang Haris ngabandungan mah kana sagala rupi cariosan Aki tangtos gampil ngabadantenkeunana perkawis garapeun urang ayeuna nurutkeun pamenak Mang Haris kedah kumaha urang teh ayeuna teh hartosna mah janten kedah kumaha heula kitu tah na bade langsung milarian Mang Itok maluruh ka Cihanjuang margi kuring parantos menak wartos yen Mang Itok teh nuju teu aya di lemurna kitu tah cek Palabe bari netep kana beungeut Mang Haris nunggu jawaban nyari numutkeun embutan kuring mah kieu Palabe langkung sae bade aya bade teu aya urang tepangan heula Mang Itok ka bumina ari aka jeung tareka mah ku urang kudu digunakeun saupami aya atuh nuhun saupami teu aya sakantenan pilarian sanaos ka mana oge da margi ieu mah piubareun kitu tah begitu Palabe cek emutan abdi mah nuhun atuh Mang Haris ari Mang Haris parantos aya hartos nama usul pikeun pagawean urang mah kuring satuju pisan kana kapalai Mang Haris nanging kinten-kinten asa nu bade angkat ti payun ari kedah aya dua rombongan supados nu hiji teu hasil sugan we nu hiji deui tiasa hasil mangga bade saha kinten-kintenna Palabe kumargi Jam Sarim masih kena capeun Jang Sarim mah nu bade mios teh sim kuring nanging nyuhunkeun kanggo rencang nya teh Jang Otong kitu manawi kawidian ku Palabe cek Mang Haris bari ngareret ka si Otong nu harita keur colohok ngabandungan kanu keur badami samemeh Palabe nyarita pok si Otong ngamairan ayo Mang lah teuing ge geus sayagi tanaga mah tuh cek si Otong hideng nyanggupan memeh ditanya puguh Palabe jeung Mang Haris menibungaheun malah pok Mang Lebe nyarita syukur Jang Otong kasanggupan ujang katarima pisan ku kuring tah kanggo saterasna kumaha Mang Haris nah bade angkat ayeuna atanapi bade kumaha ieu teh cek Palabe bari neuteup emang kitu kedah na Palabe kena Rasul Jang Otong kumaha Jang Otong siap mangkat ayeuna cek Mang Haris bari ngareret ka si Otong gancang ku si Otong dijawab giat naker siap Mang lah hate geus buleud peureub geus buleud
Niat ge geus buleud pisan ye. Tah kumargi kitu hayu urang angkat ayeuna. Jawab si Otong bari jung nangtung terus ngagilirkeun perah bedogna. Cek paribasana top tah badak top tah mau. Ari kumaha engke da maksud jeung tujuan ge nyata nyiar kipayah, nyiar piubareun anu tumerap ka eta lembur teh panyakit nu kacida pisan parnana. Atuh ningali kalakuan si Otong keren nu nyaksiannya leungsirikeun. Lantaran tingkah laku si Otong harita teu beda anu rek tanang makalangan tarung ngalawan musuh. Palebe pok nyarita bari nyerenge. Hehehe. Alus jang Otong kalakuan teh. Tapi ke heula. Ulah geura getah sarupateun lantaran ieu teh lain rek nyang hareupan bangsat, sok diukeul aja. Mang Haris sok geura nyuhunkeun widi ka Aki supaya urang hasil maksud. Cek palebe bari nunjuk ku dampaleungeun. Aki Somad sanes ku dampaleungeun para mitra. Maksudna nunjuk ku indung leungeun kitu. Ka Aki Somad anu harita keneh keur ngabandungan anu badami. Oh mangga palebe, Aki. Jisim abdi pun Haris atas nami sadaya warga kampung Cikarancang. Sejamunut pidua di salira Aki sangkan jisim abdi enggal hasil nu dimaksad. Ayeuna pisan abdi bade mios ka lembur Cihanjuang. Sejamila Mang Itok cek Mang Haris bari neuteup ka Aki Somad kalayan hormatna keur. Hehehe, nya naam ku Aki didoakeun Yang Haris. Geura prak laksanakeun sakabeh nu geus asak dibadamikeun teh. Ari Aki mah yakin pamaksudan Yang Haris teh bakal laksana tur hasil maksud. Lantaran pagawean anu ku Yang Haris dijalankeun kacida mulyana sabab ngemban tugas salarea ieu teh. Ngemban tugas balarea. Dah kulantaran kitu bra ku Aki diandung piduana. Cek Aki Somad bari ngareret ka Mang Haris. Nu keur mendeko sila nyang hareupan Aki Somad. Atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan Ki. Sumangga dikantun linggih ku jisim abdi. Palebe kitu deui kasadayana para saderek nu sami hadir. Sim kuring neda pidua ti sadayana sangkan sim kuring buru-buru hasil nu dimaksud. Sakitu permiose kasadayana. Hayu jang Otong, urang mangkat neangan pitumaleun. Cek Mang Haris bari ngareret ka si Otong nu geus sadia ti tadi keneh. Obral ku kuring didoakeun Mang Haris. Cek palebe bari neuteup kanu rek arinit. Malah sararea ge ting gerendeng ngadaruakeun kanu rek niang ngemban tugas balarea. Ari geus pamitan mah bral Mang Haris jeung si Otong arinit ninggalkeun lemur Cikarancang rek ngajugjug ka Cihanjuang. Arinitna bari dijajabkeun ku paneuteuk puluhan pasang panon nu pinuh ku pangharepan. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Cag heula urang tuna nyaeta perlampahan Mang Haris jeung si Otong nu rek nareangan Mang Itok. Ayeuna urang guar deui carita nu baheula. Hartosna mah urang balikan di ka tukang neruskeun hanca nu geus lila katuna. Nu diteungeun-teuneun bakal kasamper anu katuna bakal kasorang. Ayeuna urang guar deui urang nuturkeun Mang Itok nu masih keneh aya di setengahing perjalanan sakaluarna ti lemur Cicapar. Mang Itok jongjon lempang mapai-mapai jalan gede nu lempeng jeung datar. Lumampahna salse ayeuna mah. Hatena ngarasa bungah jeung guligah kalayan lempang dangah bangun gagah kawas nu meunang perang. Mang Itok jadi teuneng ludeung taya kasieun senangah-nangahni teu hariwang jeung teu taya karingrang. Sanggeus lumampah 2 poe 2 peuting. Serog Mang Itok anyog ka hiji lemur. Kulantaran beuteung geus mimiti karasa lapar. Terus Mang Itok neangan warung anu ngajual sangu. Kabeneran teu matak hese beleke neangan teh. Lantaran di sisi jalan aya warung, atuh gancang Mang Itok asup sarta gek diuk dina bangku nu geus disayagikeun. Sanggeus leungit kacape pok Mang Itok nyarita ka tukang warung. Bu warung, cobi ya. Tuan Itok pasian sangu saparakanca ya. Cek Mang Itok nyaritana kitu teh tenang bae maneh mah teu riuk-riuk sedengkeun pikeun tukang warung marada aneh kadengena. Teu buru-buru di ladangan pamenta Mang Itok kalah pok tukang warung nanya. Juragan tuan, punten we pamunut teh teu acan tiasa kasangakeun jalaran kirang kahartos ku bibi teh.
Nah naon disebat sangu sapara kanca teh juragan tuan? Cek si bibi tukang warung bari neuteup ka Mang Itok. Sedengkeun nu kabeneran harita keur jarajan ge arireun heula daharna diselangku nempo ka Mang Itok. Ih, si bibi mah bodoh nih. Ari sangu sapara kanca teh hartina sangu jeung rerencanganana. Jadi cek Sundana mah kuring minta sangu jeung deungeuna kitu ta bibi warung. Alah, teh lami bisanya. Lat mikir si bibi teh. Cek Mang Itok bari neuteup ka tukang warung nu harita keur colohok bengong. Sok sanajan kakarep pangih tapi Mang Itok mah meunang sifatna loba guyon, harita ge terus nyieun guyon di dinya. Oh, juragan tuan teh mau nuut sangu sareng rerencanganana. Hapunten atuh juragan tuan. Rumaos bibina bobodo balilu taya kanyaho. Mangga antosan sakedap juragan tuan. Cek tukang warung bari terus ngawadahan sangu sapiring. Samemeh anggeus pok Mang Itok nyarita. Ulah juragan tuan atuh nyebutna bibi warung. Lantaran kuring mah lain tuan tapi Itok. Jadi lamun rek nyebut juragan, kudu juragan Itok, ulah juragan tuan atuh. Bener ngarah teu getek kana ceuli ye. Cek Mang Itok bari bret ngalaan kancing baju. Tukang warung can kaburu nyarita deui lantaran harita aya hiji jalma nu keur dahar ngilu nyarita nempokana pakaian eta jalma jiga jawara. Sora meninga gerem pok ngomong ka Mang Itok rada molotot pikasieun. Manusia anyar pinanggih, ulah pinter kodek sia hirup teh Ari ka batur kudu ngomong teu bener sia. Ari sia leuwih teu bener deuleu. Ulah nyieun pola teu cager di dieu mah sia bisa dicobek sia ku kami. Nyaho deuleu urang dieu mah. Tukang nyobek kungku deuleu. Cek eta jalma bari eureun heula daharna diselangku molotot ka Mang Itok. Atuh puguh pikeun Mang Itok meni ngarenyag ngadenge anu nyarita kitu teh. Tapi teh ya jadi pikiran pikeun Mang Itok makalah pok nyarita bari nyerenge si janu taya kasieun. Syukur atuh kidulur arek nyuguhan cobek mah. Da kula ge kabeneran rek da kula rek dahar ye. Ari kidulur dahar naon ye teh cobek lauk mas naon teh. Cek Mang Itok bari malik molotot ka si jawara, pudigdig si jawara nafsu. Atuh pok nyarita beuki suga jeung kasar. Keur mah pasipatan si jawara babari ngulit bawang dina ngon-ngoning satincak paripolana teh kari-kari ieu aya hiji jalma paramitra sadaya anu bener-bener jiga ngajago kakara anyar pinanggih datang ka eta tempatan geus wani-wani ngomong nyarita kitu. Ojol ngulit bawang eta jelema si jawara teh paramitra. Asa kasebit hatena ngadenge caritaan si Itok. Jo tuluy nyarekan, "Cempe sia kunyuk. Daguan nepi ka aing geus nyatu sia deuleu. Lamun geus beres nyatu dicacag sia ku aing." Cek si jawara bari habak-habak neruskeun daharna. Mang Itok teu nyarita lantaran kapegat ku tukang warung nu nyodorkeun alasna. Mangga nyangakeun juragan Itok. Rencangna mah bilih kirang nyanakan we da nyalira tadi dinya seueur. Hoyong lauk emas, hoyong tempe, hoyong oncom ge aya tadi dinya. Cek tukang warung bari sok nunda sangu dina meja hareupeun Mang Itok. Hari Mang Itok teu ngajawab harita teh. Deker dahar meuni segut da puguh ka cidalaparna. Sedengkeun tukang warung nempok kalakuan Mang Itok rada kaget pok nyarita jero hatena. Beuh. Aya ku lucu ieu mah jelema ari ngaranna ku juragan Itok. Tapi awak karadak kawas tukang morobadak. Jeung deduh. Nampet wani-wani ngaheureyan ka si kura atunya. Silaka lamun kajadian gelut teh warung aing bakal ruksak deui. Mangkaning si kura teh jelemana saha kadua gapol. Aya-aya wae pihari wangeun teh nya baheula ge bangsa dipake tarung. Atuh jodog-jodog leutik ancur. Kadaharan-kadaharan paburanta. Cek tukang warung bari ngurutan dadana panon neuteub seukeut kanu keur dalahar. Duanana semu rusuh jiga nu keur balap dahar. Ari nu jadi lantaran si kura hayang buru-buru nyalsekeun nyarekan ka Mang Itok. Sedang Mang Itok bakat kula lapar pisan, sanggeus beres daharna si kura ngomong ka Mang Itok kanu keur dahar. Manusia, nu kanggo ngaran Itok sia. Keluar sia urang tarung jeung aing deuleu. Yeuh si kura yeuh. Jago nu geus kasohor di Cilemur Cimarga. Di Lemur Cimarga eueuh 2 eueuh 3 ngaran si kura. Kamashur kau ngalemur, kakoncara kau ngadesa. Maju si Itok. Cek si jawara nu teh boga ngaran si kura. Nyaritana bari mageuhan iket jiga nu singkieu teu beda tinu rek tandang makalangan.
Tapi Mang Itok teu ngawaro maneh nama jongjon we ngahanca alas. Malah sanggeus beak pok nyarita ka tukang warung, ari si kura diantep si gaduh ngajega sorangan. Di warung cik tambihan saparapat deui lah. Teu mah hiji mah lantaran kuring mah kacida laparna sabab sapoe teu manggih sangu ye. Cek Mang Itok bari nyodorkeun piring kosong. Sedang si kura harita teh meuni kekerot nahan amarah. Nempo kalakuan si Itok anu kacidana ngoa pisan. Kan tawang ngomong deui ka Mang Itok bari nulak cangkeng. Itok. Sia wani henteu ha? Buru-buru sia maju deuleu. Urang jogol sia jeung aing. Jogol sabaraha minggu moal ditadah sia ku aing deuleu. Cek si kura bari molotot ka Mang Itok para mitra sadaya. Mang Itok harita dihayo-hayo teh ditangtang gelut jadi nafsu. Pok ngajawab bari malik molotot ka si kura. Sabar atuh korod lah. Kuya bulus lah. Bacot asal ngeunah sorangan we sia. Aduh. Ngeunah teu ngeunah eon sia. Sok da guan sageudeung air dah heula sia ye aing lapar. Da aing mah teu sieun ngalawan manusia sagede kuya mah. Alah kuya mah babari ditangkarakeun ge. Geus moal bisa nangkub deui deuleu. Cek Mang Itok bari daker dahar. Sedang si kura meuni asa panas ceulina asa disebit. Barang ngadenge manehna disebut kuya bulus, udig-dig nafsuna kaluar. Kabeh pok ngomong, kaluar kabeh pok ngomong bari nyampeurkeun ka Mang Itok. Waduh sia. Montong jumago sia Itok deuleu. Si kura tukang tarung nu geus kaceluk ka awun-awun, tukang gaulungan nu geus kawentar ka mana-mana, tukang tarung ti lelemut, tukang perang ti bubudak deuleu. Sakabeh jawara nyembah ka si kura. Unggal jago serah bongkokan ka si kura. Unggal jelema mere upeti ka si kura. Si kura geus teu kudu usaha deui lantaran kabeh marere upeti nanakeun manehna taluk ka si kura. Pina hari maneh wani campla ka aing ha? Buru-buru sia turun Itok. Lamun sia bener-bener bisa ngelehkeun si kura, sakabeh nu geus dihakan ku sia ku aing mayarna. Malah sia bakal menang muntah ti aing deuleu. Cek si kura bari ngajega nulak cangkeng, gigireun Mang Itok nu keur dahar, tapi barang ngadenge si kura rek mang mayarkeun gancang Mang Itok ngajawab. Ayolah gitu oge mah. Sok atuh teu naon redek mang mayarkeun mah. Sok maneh kira keluar sia kura. Kurek mun baheula leungeun ye bisi bau tarasi deui. Ayo dicolekeun kana mata sia heug da mata sia bolor. Pan rugi meureun sia teh. Mata bolor teh moal bisa ningali awewe geulis. Moal bisa ningali lukmas deuleu. Mun bisa ukur ngarasakeun tapi teu bisa nikmatna ningali. Sok heula aing rek kumaha leungeun. Cek Mang Itok bari terus ngumah leungeun. Ari si kura pok ngajawab. Heug aing kaluar ti heula. Cek si kura bari jeleng loncat keluar ti warung terus ngabedega di buruan nu kabeneran lega. Ari Mang Itok sanggeus si kura keluar pok nyarita ka tukang warung. Di warung geus sian di alas lah sing pinuhnya lantaran can seubeuh keneh ieu beuteung teh. Daharna kewetas ngawara si kura. Cek Mang Itok bari kop nyokot bonteng hiji terus disakuan. Geus kitu leas keluar nuturkeun si kura. Tengah jeleng Mang Itok mah salsewe jiga nu taya sumanget. Ari tukang warung teu nyarita ngan bati gogodeg nempo pamolah Mang Itok. Tapi ari kahayang namah tetep we dicumponan harita teh. Malah sapiring metung disadiakeun. Sanggeus Mang Itok jeung si kura pahareup-hareup, pok Mang Itok nyarita. Hanya akal euy kura lah. Waktuna kaburu beak euy kumun tarung teh isu ke atuh. Para mitra sadaya tarungna enjing suruh Mang Itok ke.